Pengajaran opat bahasa Sunda kelas 8. Carpon atau carita pondok. Wangunan atau definisi tina carpon eta mangrupa carita rekaan atau fiksi dina harti tempat palaku jeung waktu kajadian lain nu sabenerna. Eusina biasa nyaritakeun kahirupan sapopoe hiji jalma. Ari carpon abogaan ciri-ciri diantarana naratif. Carita dijelaskan mangrupa runtuh kejadian hiji tokoh. Harti realistis nyata kejadian nu dicaritakeun ku tokoh mangrupa kejadian nu kaalaman sapopoe dina kahirupan urang. Beda jeung dongeng, dina dongeng masuk aya unsur pamoholan atawa teu asup akal. Bahasa nu dipake singkat atau singkat, padat, jelas, tur matak mirut. Artina matak resep pikeun macana. Nyaritakeun hiji tokoh, ari tokoh dina carpon aya 3. Nyaeta tokoh utama, tokoh kedua atau antagonis, jeung tokoh tambahan. Alur nyaeta runtuyan kejadian timimiti awal carita nepi ka akhir carita. Alur aya 3, aya alur maju, alur bobok tengah, jeung alur mundur. Latar disebut oge setting. Setting aya 2, nyaeta setting waktu jeung setting tempat. Gaya basa mangrupa mamanis basa dina carita nu miboga harti konotatif. Contohna gaya bahasa personifikasi tatangkalan tinggarupai. Tinggarupai mangrupakeun gaya bahasa personifikasi. Puseur sawangan bisa dihartikeun pangareng nyaritakeun saha. Mun tokoh utama ngakukeun dirina sorangan, berarti puseur sawanganna jalema kahiji. Mun tokoh utama nyaritakeun batur, berarti puseur sawanganna jalema katilu.